Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Langgung tipayun urang sejat sujud syukur ka Gusti Nu Maha Agung, bakti diri ka Gusti Nu Maha Suci, nu muara dina rasa anu suci, sebaraga ka Gusti anu Maha Kawasa, nu ngaliputan ieu raga katut sagala anu aya. Alhamdulillah, urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina wengi ayeuna. Dina raraga urang ngarumat kapribadian urang jeung ngaruat kapatekadan urang. Atupun kitu deui nyanggakeun salam penghormatan ka dulur-dulur anu di lembur, ka baraya-baraya nu aya di kota sinareng anu di desa. Muga salawasna sing aya dina kabahagiaan, katentraman, sinareng kasehatan. Ieu pangdoa urang, ruwatan jeung rumatan urang, mugia ieu sing ngajantenkeun kaberkahan kanggo sadayana. Intina dina ieu rumatan teh kade lain ngarumat tempat tawa ngarumat lembur, tapi urang ngarumat jiwa. Urang rumat ku urang dina sagarupa angkara-angkara murka anu nyangkaruk dina pikiran jeung jiwa. Bersihan ku urang sagala rupa anu ngaganggu kana pikiran jeung kana jiwa, nyatana sifat kaegoan urang, sifat katakaburan urang, sifat arogansi, da eta lain hak jeung banda urang. Muga dina cadina raraga ieu rumatan urang sagarupa hijab-hijab kalawan ku widina Gusti Nu Maha Suci. Urang sing bisa ngikisna, sing bisa urang ngaleburkeunana, sabab eta anu mawa penderitaan, sabab eta anu bakal mawa kariweuh ka urang sorangan. Ari hartina urang ngarumat hidep sakabeh anu geus narima pangarti jeung carana. Dina ieu ngaruat tekad hidep atanapi tekad urang masing-masing. Urang sing panceg, urang sing pageuh, sing tetep. Ulah tepikeun urang keuna ku pangaruh kalawan urang ulah mangaruhan anu liar. Tong pon kitu deui urang ulah keuna pangaruh ku nu liar. Pancegna urang kayakinan urang ka zat ning Gusti Nu Maha Suci, nu muara dina rasa anu suci. Anu didasarkeun ku ilmu pangarti anu ku hidep geus katarima,
tetekeun jeung tetepkeun eta kayakinan. Sabab geus jelas dina surat Al-An'am ayat 116 nu pihartoseunana lamun urang loba milu kanu rame tanpa disadari ku urang eta ngagusur kana kasesatan-kasesatan. Mangaruhan-pangaruhan kana kapercayaan jeung kayakinan urang muga sakali deui hidup sakabeh dina ieu ruwatan jeung rumatan hidup sakabeh sing aya guna jeung mangpaatna. Hartina sholawat ieu kade lain nganung harti ngadoakeun nabi tawamenta. Urang nyangakeun rasa penghormatan ka Nabiullah, ka Waliullah, ka para rasul atau nabi utusan-utusan Allah. Tur urang ka alam semesta ieu nu ngajadikeun rahmatan lil alamin. Mangga urang lenyepan, urang rilek, lepaskeun sagala beban-beban, lepaskeun sagala rupa pangaruh-pangaruh nu aya dina pikiran nu teu pararuh. Muji syukur urang aya dinu kasehatan, kabahagiaan, kasejahteraan, kasalametan. Atuh urang meureun kawajiban ayeuna rasa jeung rumasana. Rilek. Mangga urang kawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mangga. Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Nun Gusti Nu Maha Agung, Nun Gusti Nu Maha Welas tur Nu Maha Asih. Sim abdi sadaya dina wengi ayeuna sumerah diri ka Gusti Anu Maha Kawasa. Kalawan ku iwudat sinareng irodatna Gusti ngabukakeun sagala hijab-hijab nu aya dina raga rasa abdi sadaya. Nun Gusti Nu Maha Agung, Nu Maha Welas tur Nu Maha Asih. Ngalangkungan energi-energina Gusti nu ngalangkungan di alam semesta alirkeun ka sadaya kulawarga Pancartunggal, nyerepkeun cahyana Gusti, energina Gusti, kakiatanana Gusti, sagala repi hijab nu nyalimutan kana jiwa sinareng pikiranana Neda ampun Nun Gusti tina dosa perdosaan, tina kalaipan, tina kabalangahan abdi sadaya. Rumaos Gusti, rumaos. Abdi sadaya sumerah diri ka Gusti Nu Maha Suci. Abdi sadar sagala rupi angin kubudat irodatna Gusti. Dayana abdi, upayana abdi angin ku kersaning Gusti. Kudratna abdi, kudratna Gusti. Irodatna abdi, irodatna Gusti. Ilmuna abdi, ilmuna Gusti. Hayatna abdi, hayatna Gusti. Danguna abdi, danguna abdi. Paninggal abdi, paninggal Gusti. Ucapna abdi, ucapna kagungan Gusti.
Rumaos Gusti abdi tos ngarampas kana hakna Gusti. Ampun Gusti. Rumaos abdi sadaya lumampah dina kaegoan, rumaos abdi sadaya lumampah dina katakaburan. Rumaos abdi sadaya parantos ngahakna dosa kudat irodat Gusti. Abdi sadaya maluku lemah Gusti. Abdi sadaya sadar, abdi sadaya sadar Gusti. Nun Gusti muji syukur alhamdulillah nganuhunkeun Gusti nu Maha Suci parantos ngabimbing ka abdi sadaya. Gusti nu Maha Suci nuntun ka abdi sadaya. Kasih sayangna Gusti abdi paham kana kehadiran Gusti. Abdi paham sagala rupi angin kudrat irodat Gusti. Nun Gusti curahkeun sarepkeun anugerah Gusti kasadaya kulawarga pancartunggal nu tigin anu janjina Nun Gusti pon kitu deui wargi-wargi abdi sadaya sadayana sing nampi rahmat ti Gusti, sadayana sing nampi keberkahan ti Gusti. Aya dinu katentraman, aya dinu kasalametan, aya dinu kabahagiaan. Sadaya ingsan-ingsan Gusti sing aya dina anugerahna Gusti. Ya Allah, ya Rabb, puji syukur, alhamdulillah. Puji syukur, alhamdulillah. Puji syukur, alhamdulillah. Ya Allah. Barakat ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di awal dugi kahir urang ngalaksanakeun tradisi diteraskeun kana rumatan sinareng ruwatan. Pangapunten kanu di luar panginten ieu wilayah atanapi nu kauger kawangunan di Pancartunggal dina tradisina teu dipintonkeun. Nu dipintonkeun ieu dina tata cara rumatan sinareng ruwatanana. Ngarumat sinareng ngaruat sadaya jiwa-jiwana kulawarga Pancartunggal supaya jadi manusia nu aya gunana, jadi manusia anu bermanfaat, jadi manusia
anu tiasa nyebarkeun kasilih wangian. Jadi manusia anu tiasa ngawujudkeun silih asah, silih asih, silih asuh. Sangkan urang tadi aya dinu kabahagiaan lahirna jeung batinna. Kade kahidep sakabeh. Ilmu tanpa pengamalan moal jadi naon-naon. Sakadar rame dina bahasa. Tapi tatkala amal tanpa make ilmu pasti bakal rusak. Ku hidup sakabeh saimbangkeun antara lahirna jeung batinna. Mana urusan diri pribadi sorangan, mana hak jeung mana kewajiban. Hidup sakabeh kudu bisa misahkeun jeung ngabedakeunana. Rupina sakitu heula dina acara ieu nu disebat Rumwatan Sinareng Rumatan sakali deui muga khususna kulawarga pancar tunggal atuh umumna dulur-dulur anu di lembur baraya nu aya di kota Sinareng anu di desa salawasna sing aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Agung, Gusti Nu Maha Welas tur Nu Maha Asih. Sakitu hapunten dina kakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.